Bismillahirrahmanirrahim. Bagian ka-14 tina sifat anu wajib di Allah nyaeta sifat kaunuhu qadiran, hartosna bukti Allah eta anu kawasa. Nadhamanana 14 kaunuhu qadiran, hartina Allah nu kawasa, mustahil Allah ta'ala apes ari sifat kaunuhu qadiran, lain sifat nu misah tina qudrat tapi sifat nu nguwatan kana kudrat Allah ta'ala. Ari dalil anu nudukeun kana sifat kaunuhu qadiran eta cukup dalil kudrat. Salajengna sifat anu nomor ka-15 tina sifat anu wajib di Allah nyaeta sifat kaunuhu muridan, hartosna bukti Allah eta anu ngersakeun. Nadhamanana 15 kaunuhu muridan, bukti Allah anu ngersakeun, lain sifat anu misah tina iradat Allah ta'ala tapi sifat anu nguwatan kana iradat Allah ta'ala. Mustahil Allah nu kapaksa ari dalil anu nudukeun kana sifat kaunuhu muridan eta cukup dalil iradat. Salajengna nomor ka-16 tina sifat tina sifat anu wajib di Allah nyaeta sifat kaunuhu aliman, hartosna bukti Allah eta anu uninga. Nadhamanana 16 kaunuhu aliman, bukti Allah anu uninga, lain sifat anu misah tina ilmu Allah ta'ala, muhal bukti anu bodoh tegesna henteu uningaeun ari dalil anu nudukeun kana sifat kaunuhu aliman eta dalil sifat ilmu. Salajengna nomor ka-17 tina sifat anu wajib di Allah nyaeta sifat kaunuhu hayyan. Nadhamanana 17 kaunuhu hayyan tea bukti Allah anu hirup, lain sifat anu misah tina hayat Allah ta'ala tapi sifat anu nguwatan kana hayat Allah ta'ala, muhal bukti Allah maot ari dalil anu nudukeun kana kaunuhu hayyan tea eta dalil sifat hayat. Kaunuhu hayyan hartosna bukti Allah eta anu hirup. Salajengna sifat anu wajib di Allah nomor ka-18 nyaeta sifat kaunuhu samian, hartosna bukti Allah eta anu ngadangu. Nadhamanana 18 kaunuhu samian, bukti
bukti Allah nu ngadangu, lain sifat anu nambahan kana sama Allah Ta'ala, tapi sifat anu nguatan kana sama Allah Ta'ala. Mohal Allah tengadangu, ari dalil anu nudukeun kana kaunuhu samian, eta dalil sifat sama, dalil nakli dina Quran, wa huwas samiul basir. Salajengna nomor ka-18 tina sifat anu wajib di Allah nyaeta sifat kaunuhu basiran, hartosna bukti Allah eta anu ningali. Nadomanana salah 18 kaunuhu basiran, bukti Allah anu ningali, lain sifat anu nambahan kana basar Allah Ta'ala, tapi sifat anu nguatan kana basar Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala teningali, ari dalil anu nudukeun kana kaunuhu basiran, eta dalil sifat basar, dalil nakli dina Quran, wa huwas samiul basir. Salajengna sifat anu nomor ka-20 nyaeta sifat kaunuhu mutakalliman, hartosna bukti Allah eta anu ngadauh. Nadomanana 20 kaunuhu mutakalliman, bukti Allah nu ngadauh, lain sifat anu misa tina kalam Allah Ta'ala, tapi sifat anu nguatan kana kalam Allah Ta'ala. Muhal Allah tengadauh, ari dalil anu nudukeun kana kaunuhu mutakalliman, eta dalil sifat kalam, dalil nakli dina Quran, wa kallamallahu Musa taklima.